Ya motor teh kunaon nya euy. Terus atuh air ini abang motor kolot. Si Emet itu lain. Hah? Ya si Emet deh. Ah, oh si Emet ya teman. Pinanya di mewat. Motor gede. Oh, kayaknya jaga Pak Haji. Astagfirullahaladzim, Pak Haji. Ai Emet kemana wae? Mang puluh tahun. Kali ngapki jadi beki pewot. Awak teh kunaon jang? Pak Haji. Sagala we imam Haji aya utang. Kamu diceritakeun mah. Moal anggeus buat diri liur Pak Haji. Geus ayeuna mah Met. Urang ieu bae ka Pak Haji. Bari sekalian pangdorongkeun motor Pak Haji. Mogo. Bari urang neangan tempat ngopi yuk. Bari nyaritanya. Yuk. Ayo Met, dorong Met motor Pak Haji. Mogok segala motor. Dorong Met. Mana asik mat kau ini? Kau bilang bicara kamu gimana? Ah bener kata aktif si MS goblok terkait gerakan hijau. Jeur naon teh beak-beak kuota di teleponan we jelema nyumput. Oh biasanya sosok di ditu, woi nongkrong teh si eta teh. Ikan cerak bae lah kudu sabarang deui. Aduh si Emet keur kasupkeun. Rek kitu lumayan anu senyeles deui si goblok teh. Berarti 700.000 deui teh cara kanu ngeunjeunna balik ka ceuri-ceuri. Biasanya suka jedog di ditu si eta teh lele-lele di teang teh ah. Tadinya tuh di teang geura.
Tang di dia men ngobrol Pak Haji. Si Kemen punah. Si Emet tuh Bisa deh. Jir, stogaran yang kurang ya, pasti nanyakan duit ya, duit is peak aing lieur kumaha ya. Teleponan wae tuh. kamu masalah di sini dia tuh aing joean cek tua soalnya dalam mana teh ka mana. Ih, dia sok kabur aya tahu. Aya naon ieu? Kela. Hah? Ari akang tong bari buka katutunjuk atuh. Pak Haji mah bade naros. Ai akang aya masalah naon? Jeung anak buah di dia. Urang teh Pak Haji hampura ka Pak Haji papalotot kita Pak Haji teh anak buah Pak Haji teh boga hutang ka urang gede teh cara kanu nginjeumna ka imah-imah. Kudu mikir ku Pak Haji pangit teh ngomongankeun teh cara kanu nginjeumna pok torolong. Wow, kieu. Biasa we atuh Lut. Tong bari peporongos. Kalem ku Pak Haji, masalah anak buah Pak Haji mah. Dibayaran. Sampai kumaha 1 triliun sakumaha ge. Ai anjeun geus ngadaran bau kieu. Pak Haji ciga nu ngaledek ka urang teh. Urang kieu ge nyikat hunduh. Yang kudu apal Pak Haji, anak buah Pak Haji teh gede ka urang teh hutangna. Otak neneangan kayak bejaan. Goblok anak buah teh. Geus, Jang. Nya. Entong make emosi hirup mah. Lamun make emosi moal beres-beres. Sakumaha urusan lagi. Jeung Pak Haji kurang beresannya. Da ku Pak Haji tanggung jawab. Nya. Ayo. Tenang ya. Pak Haji kabeh diberesan. Tong hariwang. Yuk, Pak Haji diuk ke dia. Iya, Pak Haji tinggali heula ku Pak Haji hutang budak anak buah Pak Haji teh. Pak Haji diberesan kabeh. Tah karek asup 3 Pak Haji. Tilu teh naon wae? Kobi dijelaskeun nya Pak Haji anu mimiti 1 juta. Nya. Tah kamari dia teh dah ngomongna udah tunangan, nginjem deui 5 juta. Oh. Tah geus beres tunangan teh cenah yang ulang tahun kabogohna nginjem deui 500.000. Nya sidik atuh. Ku Pak Haji sok jumlah ku Pak Haji kabehna teh mimiti 1 juta. Heeh. Dek tunangan 500. Jadi Dek ulang tahun deui 500. Nya jadi sidik 2 juta Pak Haji. Abi mau duit saeutik mah tagih kieu. Kumaha Pak Haji? Balik dibayaran ku Pak Haji kumaha ieu? masalah sakieu mah tuh. Ku Pak Haji diberesan kabeh. Nya Pak Haji emang ku Pak Haji da ABG atuh ieu teh sanes nu abi anu bos deui abi teh guru gigian teh. Utang mah umat kudu dibayar. Ya nyata aya sayana Pak Haji bade tanggung jawab keun hutang si Emet. Pak Haji mana naon ieu tanggung jawab. Nya aya Pak Haji dibayaran ku Pak Haji. Ku Pak Haji mana naon ieu dibayaran. Sok bayaran ulah ngomong ku Pak Haji da ieu teh butuh jeung budak jajang dari sakola. Biasa tong bari peporongos Lain masalah ku parongos buktikeun ku Pak Haji dek bayaran. Sok nangtung ku Pak Haji dibayaran. Main cekalan main. Wah, Cekalan lah. bangsa Pak Haji, Cekalan. Ka jedog sia teh. Cekalan ya naon ieu ieu. Ayo kok dican. Aya naon ieu? Nah. Oh, main kali main. Lah ieu kumaha ieu? Oh, Oh, main. Pak Haji, kemana? Ku Pak Haji. Neneangan kemet ke mana wae? Aduh,
Lain Pak Haji rek nanya. Nah bet diteteangan ku tukang eta na teh nu kamari teh nu mudag teh Kuriling. Bang Kuriling. Masalah naon? Masalah eta aja itu minjem duit eta kumaha deui da kawin buka ayeuna mah. Matakna ayeuna baji urang teh ka Haji hayang gawe deui. Med omat hirup mah entong bauan cek Pak Haji ge eureup markiran eureup ngamen nu penting mah halal duitna entong nginjem ka pinjol model kanon Bang Kuriling nyawa lieur otak Pak Haji deui nu riweuh tanggung jawab untung kamari ku Pak Haji di borgol jelemana Kayak gawe Haji ayeuna teh yang gawe we atuh Pak Haji gimana macu-macu deui we pas baheula Pak Haji juga ngatong kepada gawe otot lah ayeuna biasa mati mainnya teh kasbon Med gampang masalah kasbon ke Pak Haji mah kan omat hiji entong belang betong mun hayang gawe di Pak Haji kudu nurut nanaon teh nya tong ngabatin kali awak aduh asalna awak badak jika Pak Haji ayeuna jadi peot sedih Pak Haji mah geus hayu ayeuna mah urang ngobrol deui jeung Pak Haji